Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bita Syafali Salma, 10 MIPA 5. Rek ngadongeng japati jeung sirem. Aya sirem rek nginum di sisi walungan. Keur ngarayap ka handap manehna teu saledat, peluk rak-rakana cai. Sirem gegeran, "Tulung, ieu urang rek kalelep tulungan." Kabeneran aya japati keur cindetan dina dahan kai. Kadengen aya sirem minta tulung. Japati karunyaan galebar hiber bari ngegel daun salambar. Sirem tuluy muntang kana daun. Daunna ku japati dibawa ka darat digolerkeun kana taneuh. Sirem pohara nganuhunkeun ka japati anu geus nulungan manehna dina bahaya. Dina hiji mangsa japati teh cendeteun dina dahan kai. Sirem oge kabeneran aya di handapeun tangkal. Harita ti kajauhan aya paninggaran nyamperkeun lempangna ka keketeuyepan. Buru-buru sirem nyamperkeun japati bari ngaharewos ka manehna. "Heh japati, buru geura hiber, aya paninggaran keur ngintip." Paninggaran geus ngawengkang bedilna. Teu lila japati buru-buru galebar hiber. Isukna japati bapanggih deui jeung sirem. Ceuk japati, "Nuhun pisan sakadang sirem, kuring geus ditulungan ku anjeun." Jawab sirem, "Ari eta mah kapanan kawajiban sararea nulungan batur anu meunang cilaka, eta kawajiban. Komo ieu mah kuring geus ditulungkeun ku sampean." Pesan moralna, nulungan batur anu rek meunang cilaka teh kawajiban sararea, sabab urang idup di dunya henteu sorangan. Sekian ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.